Namun diceritakan tentang hijab nu 70 moal anggeus, tetapi ternyata aya pos-posna. Urang datang ke posna, datang ke pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, cukup 4 bae pak posna. Ulah datang ke 5, embe gembel teh ngaranna. Pos pertama heula ieu urang lalaunan ieu tentang ruh urang. Karena ruh urang melewati cai, melewati tanah, maka didinya aya ruh nabati jeung hewan. Artina ruh nabati ruh tumbuh-tumbuhan, artina ruh hewani ruh kehewanan. Singkapkeun eta urang rapih nyingkapkeun eta, tinggal nyulusup ka ruh selanjutnya. Bisa ibar gerak. Mulai gerak geset urang merenung. Deka mana awak? Deka Allah. Ay Allah di mana? Jadi diri urang gaya percikanana. Kon teu timbul ye energi Gusti Allah lantaran aya ruh nabati. Naon? Makanan jeung minuman. Supaya urang bisa terbuka, makanan jeung minumanana dieuweuhkeun di diri urang. Atuh moal hirup kehendakna. Nah, mulai duduk simpul kuari di dieu. Haju urang hayang ke Allah aya makanan ulah culak cileuk, ulah culak cileuk. Haji Bamin mata geus teu culak cileuk sebab di imah kula geus seubeuh, geus cenah moal culak cileuk jeung dahar geus, caung geus, roti geus. Nah, sok geura ge lamun urang geus bisa ulah culak cileuk terhadap makanan jeung minuman, sebab eta lah nu ngaganggu. Nu ngaganggu urang teu bisa ngendalikeun diri urang tina makanan jeung minuman. Naon bedana jeung kebo? Urang kuari ningali kebo atawa kuda atawa sapi, ketika ku urang ditungtun eta kebo set aya jukut nyana mandekna kitu bae, yes ya urang disia-sia. Terus datang ke sawah kadinya aya pare nu keur mejeuna. Nah, siapa pare itu mah? Loh, datang ke hareupeun imah batur aya cangkokan. Nah, ieu hewan nu kitu ngaranna. Kula neuleuh Haji Pendi teu meunang aya makanan. Asal aya kacang tuh soheh cenah. Asal aya makanan cek aya cau cek. Sagala rupa. Eta mah beuteungna teh geus beuteung kebo plen tah mah. Nah, lamun hayang nyaho iya naluri kebo Haji Pendi itu mana yang makanan dingin tama mal bisa isro merah tama nukos gitu mal bisa tama kecuali merah ke pamajikan lihei tama hewan ya karim ya Allah mantap ayah bicara puasa, tapi puasana lain rucak Haji Jamal dicaritakeun. Puasa untuk mengurangi syahwat, puasa TK tama kos gitu mah bahkan samemeh TK taud tama puasa anak kecil teman kos itu mah tuh oroknya bisa ya puasa kos gitu mah lain puasa kos gitu tapi mah puasa tina makanan jeung minuman siang maupun malam lain berarti untuk mengurangi syahwat tetapi untuk mentiadakan keinginan makan dan minum supaya sampaikan kata hayang dahar jeung minum teu hayang bae dibere embung lamun lain kahayangnya nama tolol deui bae mah tuh gambar tapi dekat Allah sih pulah pilih gambaran urang didinya geus mandeg sebab aya ruh hewan diri urang mah di dieu bae ka Bandung teu meunang lapar saeutik kakarak ge naik mobil Haji Mamin geus ngomong urang di mana eureun nya cenah teh ieu cai ge encan ka dieu kabeh cai can ka dieu kabeh geus ngomong urang dahar di mananya tolol tah budaknya horeng di tukangna Haji Pendi atuh sarwana teh mah nah ieu urang mancan laon-laon teh geus ngarencanakeun dahar di mana nginum di mana sare di mana ya karim eta lah ruh nabati jeung ruh hewani perangan dua eta bisa isra urang kiai kok hese amat moal bisa urang cicing di pemerintahan moal bisa urang di kepolisian moal bisa urang di TNI boro-boro eta di organisasi jeung di partai sangkilang kiai ge kiai deuleuh Haji Jamal lintuh eta kan korena cek santri mah eta lintuh berarti banyak makan tuh lamun loba dahar ya moal bisa Isra Mi'raj mantak anakan deui
lain deui teh mah isrona teh. Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeng loba nu mampu lamun di Garut baheula aya seorang PNS jadi wali. Takjub, seorang PNS di Garut, kula pemajikan orang Garut nyaho aya seorang PNS diangkat jadi waliullah. Kok bisa gitu Kiai? Setelah dicek kanyahoan jadi walina kumaha, setelah 1 tahun jasadna kuburanna dipindah, beleger luar biasa. Seungit PNS. Lamun Gus Dur Raja jadi wali, tidak menutup kemungkinan Waka jadi wali mujbir. Wali mujbir, wali ngawinkeun, asal boga anak baik. Nah, iya. Begitu kula ngecek ke keluargana, kok masa hidupna kumaha sih seorang PNS bisa jadi hebat kieu? Ternyata sapatuna boga hiji doang, sepasang maksudnya. Bajuna boga 2 doang, nu ieu diseuseuh, nu ieu dipake, ke nu ieu dipake, nu ieu diseuseuh. Dan lain-lain sebagainya, teu boga 3, teu boga 4, 2. Selama hirupna mengabdinya da untuk negara. Henteu pernah ngadahar duit selain daripada duit gaji. Aya ti sisi ti gigir nya nama teu hayang. Diiming-iming ku bupati, embung jang bupati bae kula mah cukup sakieu bae. Kunaon mana ieu dibere kesempatan ya embung. Bahkan naik jadi kepala dinas teh naon ngaranna? Kepala dinas teh naon? Dasar aing bodoh teh nyaho tah. Tuh kayak setolol kan. Aing nyampur jeung nu bodoh. Jadi odob. Nah, iya dihayangeun ditanya ku bupati, kunaon anjeun teh daek? Sekedar dunia gampang, tapi engke di akhirat pun ditanya ku Gusti, kula ngadahar nu lain hak kula, sedengkeun lamun eta terjadi neraka. Masya Allah, ngaleuwihan Ki Jamal tama pikiranana. Itu kiai mah, kiai GL eta mah tolol. Atuh nyaho tolol nu mana meureun teh mah tah? Nyelehkeun kiai. Masya Allah karim. Nah ieu seorang PNS, lamun kula dicaritakeun seorang polisi ti Gus Dur. Aya seorang polisi anu jadi diangkat jadi waliullah. Seorang TNI, Masya Allah, atau Allah mendekangkat wali gampang, nu mabok ternyata jadi wali. Tuh, kamari kan kaula kamaroko. Eta teh nyabakan negara 1000 wali. Nyaba deui ka Turki. Negara pinuh ku aulia-aulia Allah. Di Maroko, Masya Allah, meringkak bulu ku nama, ieu wali, ieu wali pahara. Jeung jelema Masya Allah, anu dihayangalkeun dibayangkeun ti dia Afrika pasti hideung. Afrika pasti kajen kukumaha ge hideung nyaho ka seeng bol seeng eta nyaho. Tapi ternyata barang datang ka ditu ya Allah jeung nu hideung, irung mararancung mata sararipit bule ya Allah ya Rabb. Ieu ku garelis-garelis teh urang Maroko. Horeng Afrika Utara mah garelis karasep. Begitu deuk balik haji pendi mah embung. Kunaon ngaji aduh betah jasa cek cenah resep jasa. Embung aing mah balik cenah gua gelis jasa cenah di dieu. Hei dengekeun. Atuh di dinya bogoh ge ka ituna bogoh henteu ka sia. Taraknya nyadar jaheuh yes yang isingkeun aing. Akan nu indah ge urang bogoh itu bogoh karak. Deuk ngobrol datang ka 24 jam ya masalah. Sebab naon atuh nyambung urang bogoh itu bogoh masyaallah. Ibu orang nyebutkan wa ana uhibbus sabr. Masyaallah. Nyana ge ana uhibbuk. Mantep jasa kan. Atuh ieu mah ieu bogoh jasa itu henteu jasa. Anak ku Haji Agus teu beres hiji. Tapi lain eta, geulis bae. Embung kula mah. Mun kana teu nyisang. Mun nyising jam 6 dikumbah-kumbah jam 12. Cak urang dieu mah pan ngepet eta ngaranna. Teu hayang aing geulis teu hayang, maning nu di imah. Ye, atuh geulis ke kos kita emang kumaha gitu. Begitu ditanya orang jajahan Prancis. Jadi nya nama ngisangna make tisu. Make tisu Haji Pendi nyobaan make tisu. Ngising, cobaan set diambean goblok. Ye, atuh jalan meureunan tumbila tolol. Heran aing boga batur dinasibkeun ku Gusti Allah model kos kieu. Nasib, oh masalah geus. Nah terus kakonya ke Turki aya sahabat Abu Ayub nu kurang sok diceritakeun Kangjeng Nabi datang ke Madinah ontak na kabeh urang Madinah hayang kadatangan Kangjeng hayang kacicingan ku Kangjeng instruksi ti Gusti Allah daripada perebut kumaha eureuna ontak trek cicinglah di Abu Ayub. Setelah wafat Abu Ayub Kangjeng Nabi Abu Ayub berjuang ke Turki
wafatlah di Turki kamari ziarah ka Abu Ayub tidinya ziarah ka konya aya saha di konya aya waliullah Rumi Jalaluddin Rumi Masya Allah tah hebat Jalaluddin Rumi begitu datang ka ditu terharu kulaku musikna begitu datang musikna terus bae kan Jalaluddin Rumi mah make musik aduh rempag hate musik ilahi atau emang gue kan sok nyanyi di kamar sorangan di kendangan ku pamajikan tilok angges rajib eta rajib mah warisi rajib mana ya nyanyian Rumi sebab waliullah aya nyanyian apa cerita ruh Masya Allah oh Masya Allah tuh aing besok orang nah ya Rumi salah satu konsep Rumi untuk bisa Isra Mi'raj ente mencintai seorang wanita ayah di harapan orang atau bahasa Rumi seorang laki-laki sedang bercinta ayat kekasihna diharap dicoba ku kabogohna cika bogohna Karawang gimana ya asal guys sehektar dijual Karawang jahat Masya Allah perhiangan mak akang ya Allah imah teman dijual BAKB iya nu kita kuat mah kemana ka dieu heula sakedeung aduh Masya Allah rempag hate ka dieu Damin ya Allah ya Rabb Masya Allah itu lamun orang Karawang geus gitu ya Karim beremasa kadele bentasa karasa yang gigir rasa gigirin nang kada kasaluhureun Adamin nah ieu dek Isra ya sia seserian goblok seorang lelaki dihareupeun ka bogohna nya cinta ka abdi sangat memandang abdi teh seperti kumaha seperti bintang di langit maksudnya sejuta bintang di langit satu yang bercahaya Masya Allah bagus coba sampaikan denu leuwih indah supaya hati tenang gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang dalam akan kuseberang Masya Allah nikmat perasaan coba nu leuwih ti eta andaikan aku memandang wajahmu di terik matahari yang panas tetapi ketika aku pandang wajahmu teduh perasaan Masya Allah
Iya Karim pohara teh bahasa geus luar biasa teh. Nah cek kabogoh na teh di tukang tuh aya awe geulis da coba di tukang di deuleu ku nyana dah gombal sia gombal cek awena cenah sejuta bintang di langit kakarak di bobodo bae ngalieu geus kuputuskan saat ini juga cintaku kepadamu. Wow laki itu neng bebeakan amat sih itu masa sih kakarak ngomong ku ari geus ngalieu teh hayang mah teh hayang ente teh neng hampura tidak ada maaf bagimu abo sekali ini saja maafkan diriku. Ya udah kalau gitu aku maafkan, tetapi awas jangan engkau lukai hatiku untuk kedua dan ketiga kali. Ya Allah ya Rabb ngobrol lah nyana eta si pambajik si al kabogohna ka imah heula sanggeusna ka imah mawa kue bolu apem jeung kue cincin eta isyarah kabeh bolu dada apem alah geus hosia tah geus cerita ngobrol ieu kan isrom malam hari ye geus etik dia tuh setengah dua teh rasa nah keur ngobrol-ngobrol ngecek kabogona teh ikan peting coba taya kue coba nu mana tah anu kasedep jeung resep coba mangga coba ieu buatan saha pokokna ulah nyaritakeun buatan sok gara-gara icip-icip langsung nyana nyokot ka apem wah tolol cek nyana teh cek kabogohna geus putus ayeuna keneh pan bisa putus lamun bener bogoh teu kudu ngadahar kue deuleu beungeut ya deuleu beungeut lamun bener bogoh pokokna lapar leungit ku deuleu beungeut berarti kan kayang kue mengkol tolol gas tidak ada maaf bagimu muantep geus putus didinya geus atuh sa eta kabogohna kieu ya Allah nasib tetep kutunggu jandamu. Nah sangkilang bari lalagaan bahasa Jalaluddin Rumi seorang kutubul aulia tetapi makna daripada bahasa Jalaluddin Rumi cacak-cacak kakabogoh urang ketika urang mengkol kabogoh bendu cacak-cacak kakabogoh urang nyokot kue di hadapan kabogoh bendu lantaran dianggap ke 100% cintana ka manehanana bisa mengkol ka sisi bisa mengkol ka gigir bisa mengkol ka makanan hayang cek eta awewe gas aing mah tah kakabogoh bae ge teu meunang di dua kakabogoh bae ge teu meunang di candu atuh komo ka Gusti Allah urang deuk ka Gusti Allah hate inget ka mobil cek Gusti Allah urang deuk ka Gusti Allah inget ka jabatan Pekosasi hayang jadi Kapolres inget ka bupati hayang jadi bupati Saturuda inget kaki Jamal hayang nyandung unggal pengkol cacak-cacak kakabogoh teu meunang mengkol nu mantak eueuh hiji awe anu hayangan disandung lantaran merasa digrogoti hatina ka Allah lamun geus nyandung siaka mun urang geus lempeng ka Allah aya makanan tidak aya minuman aya jahe nu ngajakan goreng teh hayang mun nu geulis insyaallah sia ki Jamal mah goblok can lempeng keneh bae lempeng kan teh hiji Allah diniatan ya Allah ya Rabb percikanmu yang ada di hati akan kubuktikan dengan cara akan kusingkapkan hijab-hijab ketika aku menginginkan makanan dan minuman itu hanya sementara selama diriku kuat badanku kuat insyaallah tidak akan terganggu. Di lain lagi ada hewani mungkin keinginan kepada wanita mungkin keinginan naik jabatan mungkin keinginan tenar mungkin keinginan mulia mungkin keinginan agung mungkin keinginan kaya dan berbagai keinginan akan aku sikap ya Allah tidak ada yang kuinginkan hanya engkau ya Allah Isra orang iya nu mantak ngaganggu ke Allah naon makanan nu mantak ngaganggu ka Allah minuman nu mantak ngaganggu kang Allah kunaon SMS cek aji entoh teh mah tadi teh WA-an tolol atuh pace bukan masa kiai aya di grup goblok itu coba ira de ka Allah na sia goblok aya di grup Allah karim iya
irade kusul ke Allah. Masya Allah karim. Nah, polisi WA-an masih wajar, TNI WA-an masih wajar, pejabat WA-an masih wajar, sebab ayah jaringan-jaringannya namakan, ayah jaringannya pengusaha masih. Tetapi lamun kiai WA-an